parah nih. Sok lah bah, demi si Eta pokoknya mah. Panian aing balap dah. Ngajak balap pada sal. Samaruk aing takut demi mendapatkan si Eta. Aing mah rela sok taruhannya wae ge. Ayo ngajak balap mah. Sok. Ayo. Oh, Sok sia. sok. Well. Wow, aku diperbutin. Aduh lagi. Aing ditinggalin. Akhirnya aing memenangkan basreng. Ternyata aing nyungsep. Mah jatuh ya. Aduh, si Salim menang. Aing nu menangnya. Kira-kira big. Eleh. Tulungin lah tuh aing sal. Gua aya tuh mah urusanmu ya. Urusanku. Akhirnya aku nu juara balapan teh. Wah, akhirnya kamu juga yang menang. Untung tidak aki-aki Rabig yang menangnya. Jadi kalau aki-aki Rabig yang menang, aku jadi pacarnya. Apa kata dunia? Hah? Pacar? Nah kapan ieu balapan merebutkan basreng? Bukan merebutkan kamu. Hah? Maksudnya balapan motor merebutin basreng? Enggak. Kirain teh merebutin aku. Aing jadi malu. Dari saradot wae caina tuh dah. Aing cocokan heula lah kana si Faisal ya. Benar. Banyak pinung. Aduh. Goblok ting nah ieu sabuat ngising caina geus saat deui wae. Dipendet ku sateuing ya. Dah bener si kunyuk aya nu mendat deh ya. Sateuing nu mendat ieu. Gede deui aya nu. Si goblok ya geus anu muka deui wae. Keuyeup sugan. Tah, cai teh gede deui aya nu mah. Nah, beuki leutik ieu teh. Lain nu nutup deui wae kitu teh. Sikunyuk. Cacag ku aing paralona. Kotan cai tinu balong aing. Bapana dibuka deui ya dikeureut ku aing kalangnang ke mah. Woi. Nah, geuning meuni motah-motah teuing. Ku balong aing dipendet wae. Apa nu aing saat balongna Faisal? Heuh, kapanu aing ge sarua saat. Kumaha sia ting mana mah nu aing we heula ya. Nah, isia kumaha? Napan tadi nage perjanjian nage cai mati dia nyokotna. Pindahkeun ayeuna mah ulah ti nu aing. Tuh nu aing ge saat. Awas yang menti dia deui gaji ku aing ya. Teh kalah niangan masalah jeung aing. Teu sok we sok siukan kabeh ayeuna mah sok. Jangan masalah geuning. Teu sok ayeuna mah sok sing disiukan ge sok. Sok ampun. Pan tadi nage cai nage ti dia. Ampun. Sok we siukan ayeuna mah sok. Nasi Faisal can balik wanya itu nggak ganti ban geus dilapisan itu tadi. Geus magrib dia can balik wae si Faisal cak aing. Yuk, aing teu dipun ku si Faisal ka mana? Aisyah. Tah. Oh, good. Si Faisal cak aing ganti ban Aisyahnya. Ini setuju anjing. Semua. Apa? Faisal. Ningali, Pak. Namanya lila-lila ting Faisal meni sapopoe ngaganti ban teh. Anjir. Wahna alus. Sal, di mana Sal euy? Sudah jauh Pak lilana mah. Di Tasik.
Oh, eta mah meuli weuh teh mana mah jeung pelekna sa? Heeh, Pak, maliwat teh. Da eueuh tuh da urut mah. Sah, eta meuli kurut atau meuli weuh? Ai sia pan aing dia geus nanyakeun meuli weuh teh cenah ti Tasik. Aing teh nanya, weuh atau kurut meulina, kitu maksudnya Sia mah. rempa goblok. Maliwat teh Mang Budak. Cih, wanita cida sal 100.000 dia dua. Aingnya. Bener anu nguruskeun harga goblok. Meuli weuh teh cenah ai sia ngomong di kos. Soal aing Bener sih sama gede milik anjir. Ya 100.000-an anjir. Angge wanita cida gitu mah. Wah, gede milik sih eta mah. Euy, alus euy, mikot teh. Teh kos mana yok. Maliwat teh Mang Budak. Lain 100.000-an. Aku mah atuh bae ngobrolna. tara nyambung ngomong jeung sia mah Sulaiman. Sama lah gitu loh yok teh. Ning tenggelannya emang bener mah. Aja sepusing sih eta mah ya aing nepi ka pendek jeung ngobrol jeung si we. Ngone gara-gara jeung sia ngobrol jeung pendek. Kan bisi tuani kan ku aing atuh. Tonjok cia. Anjir eta budak teh kurang. Ngomong naon maneh? Sal, kumaha ieu? Hajar ulah. Hajar jilah, pusingkeun. Sok tenggeul cia. Kasih Anjir. Bakir. Sok ya. Tunggu aing. Bakir. Babakeun ieu. Babakeun. Anjing. Bisa bau nangka ya. Ternyata di sini kamu nangka. Aduh, ya di dadoho kok aing ti kamari lagi jatuh manten maneh. Ieu makanan ya. Kudu dimanfaatkan. Asa kaingetan ieu nangka geus asakeun di awak. Kalah heula. Lumayan ya, kudu dimanfaatkan. Nah, geuning. Nangka aing di babadog. Nangka maneh murag meureun da didinya ngagoler. Murag lah. Murag meureun da geus ngagoler. Tuh, coba geus koropok dah. Iya maksud naik dibawa ke mana yuk? Tuh, diantarkan ieu ka maneh ke bawah maksudnya. Tadi geus ngagoler didinya tah. Wah, lamun teu kepanggih mamuran dibawa balik. Wah, aya maling ngaku. Teh sal ieu diantarkan ka maneh sama fitnah kitu. Nah, tuh. Ujuk-ujuk ieu pan nangka teh di luhur. Nah, geus ngagolernya diantarkan ieu teh. Wah, diajul merenya. Kok aing bejakeun kira ya? Ngaku mah. Lain aing sal murag ieu mah. Sok ngaku mah. Aing mau kumaha na setena leuh panangka mah di luhur. Kumaha aing ngalana? Di mana-mana ge moal aya maling ngaku. Ngaku mah. Teu aing mah sal. Mati dinya tah ngagoler. Sok alasan wae budak Wah, masih atuh lah terting. Ayo, tungguan heula. Yeuh, aing kasih bos aib heula. Heuh atuh. Turun heula atuh kanjil aing berat ye, satek aing gubrageun geura. Ulah. Tekelan yeuh. Standarkeun. Sok. Ngeunah-ngeunah maneh tumpak ari aing sampe. Bos, damai? Alhamdulillah, Mang Jack sehat. Kunaon itu, Mang Jack? Iya, Pugu. Bos, damang bos. Alhamdulillah, Mang sehat. Aduh, acil. Bos. Iya, ieu teh. Aduh. Aing ngomongna bener. Ngomong memang Jack aing mah era sanggup. Aing juga era. Aing. Bos, janten kieu. Aduh, janten bisa dieu teh. Manawi, Bos. Itu bensin. Bade atos kan geus bensin gitu tah. Sabaraha, Mang Jack? Ageung, Bos. Mangayok nakalamuan aing. Mulus. Asal cekap kangge bensin we, Bos. 200.000. Per bensin, per harga motor 200.000. Yo, aya ge 100.000. Nuhun bosnya. Nuhun pisan bos. Siap, Bos. Bos nuhun bos. Nuhun, Bos. Nuhun bisa aja, Bos. Bos, kan itu teh kami mesin bensin 100.000. Terus tapi teh aduh, can mah Bos, teh anjing. Mun aya mah 100 deui we, Bos. Mangcek. Manawi aya gitu, Bos. Coba bayangkeun ku, Bos. Abi teh anjing can mah. Ieu tos ngadeg-deg, Bos gitu. Aduh, karunya atunya can dahar mah. Ya, Mang Jack ya. Bos, nuhun pisan, Bos. Aduh, nuhun. Pokoknya mah didoakeun pisan Bos teh sing panjang yuswa, sing panjang gagaduhanna. Hatur nuhun pisan sing gede boboga anaknya, Bos. Nuhun. Assalamualaikum. Buru dolong atuh. Turun atuh. Aing capek. Darah kita ruah. Aingnya. Turun atuh aing.
keburu murid. Di helm heula atuh, udah jauh urang teh ka Bandung nya teh. Ah, tekeren aing tadi make helm mah. Bisi cilaka. Moal hayo. Di helm heula jauh ya teh. Masa anak ranking make helm? Tekeren. Yo, ek anak RE-king, ek anak CBR, pokoknya urang kudu wajib make helm eta mah demi keselamatan bisi urang cilaka ti geledag. Ngomong ayo. Mana mangjek lila pisannya, aduh. Si kehet pan geus burit mangjeknya, aing mah. Aweuh wae atuh nya. Aing. Ngomong gitu. Alah, motor mangjek eta kunaon? Mangjek! Alah, mangjek! Alah, aing mangjek ka kunaon? Alah, mangjek! Aduh, ayo, suku aing gimana? Aing, iya suku aing. Buru, rumah sakit bawa ke dia Padoyok. Cek aing ka tadi ge kumaha ulah ugal-ugalan, ulah di helm cek aing teh kudu naon? Iya suku aing. Iya aduh aing suku aduh. Iya bulu aing teh. Iya bulu aing teh kena naon dia. Iya Cek dokter. aing ge tadi ge lamun tiguling ka deul. Ieu mah. Iya si aing teh bocok Padoyok. Cek aing make helm tadi ge. Lamun eka mana-mana teh make helm demi keselamatan eta mah. Aduh iya jadi aduh. Nah. Coba kacamata aing mana kacamata. Kacamata teh kan. Potong kacamata ge. Iya kacamata aing kamu. Tuh aya di luhur. Mana? Jadi boya. Aing bawa ke rumah sakit kali dia teh kuat jadi aduh. Ajay korak ajay. Aduh ya jadi. Nah kumaha ieu teh si Mumu teh wae atuh. Bang, ada kenapa aing ngaji ya burit? Bapak aing nelponan wae. Ih, ka aing ge anu nelpon deui aing indit. Ih, aing mah keudeuh atuh Bang ya. Sakeudeuh. Bang, Heeh, cicing di dia keneh. Halo, Mu. Iya di dia keneh sakedeung deui. geus mah, kana tungguan ya, tungguan. Kumaha anterin balik mana, Bri? Anterkeun. Heeh. Ya lamu, kadang. Gas, Bri. Gas. Hah? Aing mah. No.